Hiji poe ti hiji imah di Kampung Bojonggede aya hiji keluarga nu diantarana Abah Asep, Manini jeung anakna nyaeta Dadang. Dang, Dut, dang. dut. Nah, ari abah naon? Naon mah geron dadang tikus hese berjuang. Berjuang naon aya maneh teh? Biasa setoran di cai. Dasar maneh mah. Ayeuna teu mah ngageron dadang teh. Lamun penting mah ku dadang sok didangukeun. Ngan mun teu penting mah sori-sori we mah dadang teh keur sibuk. Yang penting atuh dang. Kieu sok diuk di dieu. Dengekeun emaknya. Ieu si Lilis teh dek dijodohkeun ku indungna. Hah? Dijodohkeun kumaha? Piraku maneh teh ngarti dang. Maneh teh pernah dahar bangku sakola can. Ih, si mama aya wae. Piraku dadang nuang bangku sakola. Ini can pernah tuh. Lamun si Sumanto mah pernah minang malah. Si Sumanto mah lain dahar bangku sakola atuh. Ayeuna ge dahar daging jelema. Kieu dang si Lilis teh dek dikawinkeun ku indungna. Oh, ngomong atuh nek dikawinkeun. Tong bulat belit kos bieu. Kalakah nyebut eta si Lilis teh kawin. Hah? Naon? Tidak. Tidak jika orang kata wae maneh mah. Tah eta mah. Tah eta naon? Tah eta dadang teh kudu ka Ka mana? Ka kebon. lain mah. Ka mana atunya? Sok mah saeutik deui. Ka mana tuh? Sok, bah, bantuan bah. Oh, tuh dang. Sok atuh bah. Eh, Buru atuh bah. sawah. Mending gunung. Sok geuat bah, ku mah disupport lah bah. Bangkong. Kodak, katak. Naon atuh kata kuncina teh lieur abah mah rek macakeun. Nuluykeun maca koran we ah. Tuh di kota mah. Tah eta mah. Wah, si Abah pinter. Wes, abah teh ya atuh. Dang tiba lagi abah mah pinter, pada teh nyerikeun we. Tah mah dadang teh kudu ka kota. Ulah, mah teh satuja. Setuju mah. Nya eta mama teh satuju. Abah gitu satuju. Tah mah jadi dadang teh kudu ka kota jang neangan gawe, jang ngalamar si Lilis. Da ngalamar si Lilis teh butuh duit mah, duit. Ari dadang mun indit, engke emak jeung saha? Nah, ari emak abah mau dianggap. Tengah abang mah punuk ah. Pokona mah dadang nek indit ka kota titik. Dadang. Tong tinggalkan emak. Ih, si mah meni lebay, da dadang teh moal ka mana-mana tuh mah. Aya eta maneh ka mana? Dadang mah bade ka imah Neng Lilis bare mastikeun bener hanteuna nek dijodohkeun. Panya teh ka mana? Tidinya dadang langsung indit ka imah si Lilis bari hate tepuguh. Maksana mah dek mastikeun bener henteu perjodohan si Lilis. Lilis. Nuhun Kang aya naon? Lilis, leres Lilis teh bade dijodohkeun. Nuhun Kang, Lilis teh bade dijodohkeun, tapi dah Lilis mah lain dijodohkeun. Da Lilis mah pan cinta nagi ngan kakan dadang saurang. Sarua Lilis, akang oge cinta nangan saukur ka Lilis saurang. Jadi ayeuna akang bade indit ka kota. Akang bade nyiar atos jang ngalamar Lilis. Jadi Lilis atos sanalanya akang. Nuhun Kang, Lilis janji bakalan bulan akang bakalan sakia ka akang dugi ka akang datang muli. Weungina tanpa kanyawan ku sasaha, dadang meresan baju-baju bari diasupkeun kana tas anu gede. Maksana mah dek kabur ka kota teh. Ngan si dadang tak apa sasaha di kota jeung dek gawe naon di kota teh. Tapi si dadang langsung indit ka kota ngan teu izin lah ka emak jeung ka abah. Isuk-isuk di dapur. Dang, Dut, dang. dut. Nah, si Abah menikah biasaan pisan. Si dadang ka mananya asa sare keneh kitu. Duh, kata abang teh apa? Cik tinggal ke kamar habis ngagoer keneh. Hayu atuh Bah. Ayo.
Bah, kemana si Dadang? Naon mah naon? Si Dadang. Cik tinggalin na kolong kasur bisa ngagulutuk. Teu aya, Bah. Mari naon? Mana ninggal? Itu sini naon? Ih sugan teh mah teh bisa maca. Bah, hampura dadangnya, dadang teh nekat ka kota teu pamit heula ka abah sareng emak. Margi upami dadang pamit ka emak, dadang moal diijinan ku emak. Janten dadang teh kabur we. Dadang ka kota teh demi neangan artos kangge ngalamar si Lilis. Upami emak sareng abah kangen ka dadang. Da ieu nih aksarana. Dadang teh upami emak sareng abah kangen ka dadang mah telepon dadang we. Engke dadang ge pasti uih antosan dadang we nya mah. Love you emak, love you abah, anakmu tersayang dadang si Kasep tea. Aksara butut. Euleuh Bah, si Dadang teh meni nekat pisan ya, emak jadi tegeunah teh kieu. Telepon Bah, telepon si Dadang. Sabar mak, sabar. Halo. Si dadang mana? Ari ieu saha? Di pareuman ciboro koko. Kunaon Bah, eta saha mah yang ngomongin si Dadang? Naon ari emak da temen nelpon ge awewe. Wah, Bah, bahaya ieu mah. Boboa si Dadang teh di itu keur jeung awewe kitu. Tidak mah, awewe teh ngomong halo, kalau ngomong nomor yang ada 7 sedang sibuk. Coba beberapa saat lagi gitu mah. Si Abah atuh. Panya teh heueuh si Dadang teh keur jeung awewe. Terus saha eta lamun lain selingkuhan si dadang? Operator, Bah, eta mah operator. Tah ari operator teh saha sana si dadang? Si Abah meni gaptek pisan. Tah si gaptek saha deui? Nah si gaptek teh babaturan si operator gitu. Abah, ih meni lieur. Ayeuna kumaha si Dadang? Emang geus we tanyakeun ka si operator, pana si operator teh babaturan si dadang. Si Abah mah lieur ah. Emak buru-buru langsung ka imahna si Lilis. Maksudna mah dek ngabejaan kayaan si Dadang anu kabur ti imah. Di imah Lilis, Lilis. 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 Enak ribut-ribut ngaganggu pisan. Kieu si Dadang teh kabur. Ya terus hubungan jeung dia naon? Ieu teh rek ngabejaan si Lilis. Si Dadang teh kabur dibager-bager langsung sorangan. Aya naon ieu teh, Mak? Enggeus si Lilis mah geus boga calon jadi urusan deui jeung si Dadang. Nya aya hubunganana atuh nya. Yeuh dengekeun. Si Dadang kabur gara-gara saha? Gara-gara anak mana eta si Lilis. Eta mah saha si Dadang bet kabur. Nah bet kabur sok bari ge mun si Dadang geus boga gawe, urang mah embung boga minantu ka si Dadang. Telepon. sementara Dadang karek nepi di kota. Dadang ngulilingan kota, bari nyalangap terpercaya saking alusna kota. Eueuh. Meni keren kieu euy kota teh imah nagaran. Bener euy. Wah lah kota wah. Pokarewet. Hati-hati atuh, Mang. Si Ujang. Di kampungnya, Jang. Ih, si Amang bisaan nembakna. Ca atuh jang apanan Mang oge sarua ti lembur. Naon ieu? Mun, Ieu teh Pokari Sweat. tapi dah bieu abi mah ngadanguna pokarewet. Pokarewet. Mun, Nya kan pas di bejaan Mang oge sarua ti lembur. Jadi teh biasa nyebutkeun Pokari Sweat. eta ning bisa, Mang. Eta mah contoh atuh jang. Kok contoh. Ari Ujang bade naon ka kota? Ya, ieu teh Dadang teh ka dieu teh bade milarian gawe, Mang. Kanggo milarian acis, Jang ngalamar Neng Lilis di lembur. Oh, gitunya jang ya. Yang geus satunya sing sukses neangan gawena tapi hati-hatinya jang. Hati-hati kunaon, Mang. Tadi ya kumang gitu jang. Kunaon, Mang. Jadi di kota mah orang teh kudu waspada tur hati-hati. Sabab di rumah rawan pencopetan jeung penipuan. Oh, gitunya, Mang. Ya, emang gitu jang. Jadi lamun nu teh kenal mending tong dilayanan lah. Oh, Nanti satari kitu mah, Mang bade ngeraskeun di dagangna. Nuhun ya jang. nya, Mang. Mangga, Mang, mangga. Si Mang bener-bener bager euy. Kuduna mah Dadang nu ngomong nuhun teh geus diwartosan si Mang. Dadang teh lapar euy. Dadang bade nangan dahar heula lah. Lah hari loket Dadang di mana euy? Belah. Loket eueusian ieu mana aya foto di jero oge. Belah. Sementara tukang Pokari Sweat mariksa dompet si Dadang. Awalnya tukang Pokari Sweat bunga sabab manggihan dompet. Tapi pas dibuka
tukang vokalis we ngeuleung tarik sabab eta dompetnya eueuh eusina. Untung enak menang oker. Loh, naon isi nangan foto hungkul. Tapi kala sakenal ieu teh fotona. Ieu mah budak apa Asep teh tetangga baheula di kampung. Kala urang balikeun mun papanggih. Di jalan, bakat tuh kagum ku bangunan kota, Dadang terperhatikan jalan. Wikwiw, Ih, naon sih? si Neng meni geulis pisan. Itu sopan pisan. Ih, si Neng meni sombong pisan itu. Naon, masalah. Isukna di dekat kampus Aurel, si Dadang keur lempang bari neangan gawe. Pek teh si Dadang keur ningali awewe nurek di copet dompetna. Ku kituna, Dadang nulungan awewe eta. Dadang kapaksa kudu geut lajang tukang copetna. Jeung akhirna si Dadang menangkeun eta dompet awewe. Si Amang wawanian ngaganggu awewe. Kudu dihantem nu kieu mah. Anjay, soe bel. Neng, ieu loketna. Oh, muan atur nuhun pisan Kang. Ih, mana deui? Ih, si Neng geulis. Ih, teu menta nuhun Neng mah. Oh, hatur nuhun pisan atuh Kang. Ari akang nuju naon di dieu? Dadang teh nuju neangan pidamelan ti dieu teh. Sugan we aya nu bisa ngahasilkeun artos. Abdi geuleuh pada melan Kang Akang. Akang biasa nyendak motor? Tong boroding motor Neng. Keboge di lembur. Ada tama jago tiasaan. Ya non lah, eta mah. Nu penting mah Kang tiasa nyetir motor. Ya tiasa. Oke, iya kuncina. Ya. Sareng ayeuna tiasa damelna. Kot ayeuna kene Neng. Mun. Atur nuhun pisan Neng. Di jalan, Dadang jeung Aurel ngobrol saputar kehidupan Dadang di kampung. Teka rasa, Dadang jeung Aurel jadi makin deket. Ari Neng namina saha? Aurel ari Akang? Nami Akang, Dadang, Sudadang, tapi bisa dipanggil oke sayang. Ih, si Akang mah ari Akang asalna di mana? Nyati bumi lah Neng. Maksud teh Akang di kota mana? Oh, Akang mah di kampung Bojong Gede. Oh, ari Akang ka kota sareng saha? Akang sorangan eta ge bari ka kaburan. Nah, make kabur. Soalna lamun Akang izin mah moal diizinan ku emak jeung abah. Jadi Akang teh kabur, padahal mah Akang ka kota oge yang milarian artos kanggo ngalaman Neng Lilis. Oh. Saminggu, 2 minggu, 3 minggu, Dadang makin lila makin deket jeung Aurel. Malahan, Dadang jeung Aurel osok ulin ngabeakeun waktu babarengan. Dadang geus mulai aya rasa ka Aurel. Tapi, Dadang inget keneh kasih Lilis anu nungguan dilamar ku si Dadang di kampung. Kang Dadang, kemana atuh Kang Dadang teh? Meni tengah barang pisan ka Lilis. Lilis teh kangen ka Akang. Hari Akang teh kangen teh ka Lilis. Inget teh ka Lilis. Boa-boa Akang teh tos pependak jeung istri nu leuwih Lilis ti Lilis. Heueuh, Lilis teh jadi teu ngeunah hate kieu. Kudu kitu Lilis teh narima lamaran Kang Soleh. Tapi kumaha Kang Dadang? Lilis, mana teh kenaon di dinya? Lain negara sare, pasti mana teh kemikiran si Dadangnya. Jelema kitu wae di pikiran meni eta si Soleh geus mah bager beunghar deui.
Henteu mah, Lilis mah teu mikiran Kang Dadang. Lilis mah keur mikiran iraha atuh Kang Soleh teh rek ngalamar Lilis. Lilis teh teu salah. Lilis teh rek nikah jeung si Soleh. Euleuh emak teh meuni bungah kieu. Muhun mah, Lilis ngalakukeun ieu teh demi emak. Lilis bade nikah sareng Kang Soleh demi emak. Tah kitu atuh Lilis. Engke pan urang jadi makin beunghar. Aduh, emak teh meuni teu sabar ngabaran si Soleh. Geus sababaraha bulan, si Dadang di kota teu ngabaran emak jeung abah di kampung. Abah jeung emak teh geus kangen pisan ka si Dadang. Bah, geus sababaraha bulan ya si Dadang teh teu ngabaran pisan. Emak teh hariwang. Kun beda si Dadang teh geus gede mah kayak balik di ka dieu. Eta telepon kering-keringan Ayo. meni gandeng. Kalau berangkat lah. Halo. Nelpon teh tong sok ngagandengkeun bejaan lah meh teu gandeng. Halo, ieu teh Abah. Abah sih nu kenal wae maneh teh. Ai Abah, ieu teh Dadang, anak Abah anu kasep teh ya. Kela Dadang nu mana heula ieu teh. Har aya Abah, emang Abah boga anak nu ngaran Dadang sabaraha hiji? Ieu teh Dadang Suradang teh ya. Atuh bejaan ti tadi. Si Abah mah teh tadi geus dibejaan ge. Hampura we da Abah teh geus kolot. Bah, eta teh saha atuh meni asal hariweuh. Itu si Dadang geuning mah. Mana coba? Dadang? Halo mah, geus heula mah. Ieu pulsana geus beak. Assalamualaikum. Dadang? Halo, Dadang? Kalakah tututan. Naon atuh mah? Iya si Dadang kalakah yang tutut, jeung teu ngomong Mana deh. cika dieu? Di pareuman mah ieu mah lain hayang tutut. Oh, teu apa atuh mak. Assalamualaikum, Mak, Abah, ieu Dadang. Ieu teh Dadang anak emak teh apa? Mun, Mak. Itu Dadang. Jika mereka saleutik keneh, enak geus kieu deui. Mun, Bah, ieu teh Dadang anak Abah. Heh eta kasep karobet. Ya mun, Mak. Sorena, si Dadang geus siap dek ngalamar si Lilis. Bari mawa duit hasil gawe di kota teh. Lilis teh bade nyarios ka Akang. Kamu ge bade nyarios ka Lilis. Ngan nya, sok atuh Lilis heula. Lilis Prestea. Kieu Kang, satalacana Lilis teh bade nyimpen hampura ka Akang. Sebenarnya Lilis teh atos nikah sareng Kang Soleh. Jadi Lilis teh Nuhun Kang, Lilis teh minta hampura pisan ka Akang. Ari Akang Dadang teh bieu bade nyarios naon ka Lilis? hanteu eta. Akang teh bade mandian we. Tapi sanesna bieu teh dia teh mandian. Ohnya can digosok gigian. Nah, jadi salamat we nya. Neng Lilis teh meni tega pisan ke Akang. Akang teh jauh-jauh ngarantau neangan duit keur ngalamar Lilis. Tapi Lilis teh hianat. Lilis teh teu satia ka Akang. Mun kitu keur naon atuh Akang balik di ka dieu. Ai ningali Lilis jeung nu lain mah. Sedih. Saminggu sanggeus kejadian eta, Aurel jol-jol datang ka imahna si Dadang. Aurel muter-muter, bari nanya ka saha anu dipanggihanna di jalan. Akhirna, Aurel manggihan imahna si Dadang. Assalamualaikum, punten. Waalaikumsalam. Neng teh sahanya? Neng teh kota. Mun mah Dadang aya. Aya tuh, keur ngari ti kebon. Oh, mun mah abdi kecelanya. Sok mangga. Dadang ti jauh ningali awewe beki lila beki deukeut. Efek teh awewe eta nyaeta Aurel. Dadang teu percaya Aurel datang ke kampung. Dadang jadi penasaran. Eta teh saha asa kenal? Dang, Neng Aurel? Bade naon Neng Aurel ka dieu? Kangen sanes ka Dadang? abdi ka dieu bae masian ieu. Naon ieu teh Neng? Eta undangan nikah Aurel sareng Oh, jadi Neng Aurel teh bade. Undang, Dadang datang ya. Mun Neng, Punten abdi bae pamisannya. Nah,
Dadang nu ngadenge berita eta sedih. Dadang kelempang rek balik ka imah ngerasa kecewa. Nah, menikih kieu teuing hidupna teh. Nah hanya hidup dadang teh menikir dadang teh salah naon coba. Neng Lilis nikah jeung si Soleh, Neng Aurel teh kawin. Tuh bener hirup teh meuni perih. Tapi dadang ulah putus asa. Dadang kudu optimis. Dadang yakin dadang pasti menang nulung alus ti Neng Lilis jeung Neng Aurel. Amin.